kamu Irina Sugimawati Utara kaulah nun kula sing reug-reug sing pageuh ulah kalinuan ulah kedah kanginan bangsa aing teu suli aing kudu dilelece ku urang-urang astina wah tenang ansur lebur papar kali tulis laras kaulah nun timbulkeun kasumangatan teh kumaha nulunganana sangkanullah kaedana Pak Haji Rahmat kaedanan aya Haji Rahmat burung herang mencreng luhur gunung sumirang lir cahya bintang dacan kula Oreng kembang tanjung wis kena bikin pinasti kersah yang wis kena bikin pinasti kersah yang ya kersayang widi ya sayang widi Kejuan mulai istirahat Bilari Ridho Pangeran Raden Arya Seta doh iya ge ura sangka utara ura sangka sami prihatin galih doh tapi temunur karena sumangetna perang tenang ngandika utara ulah sangka dah kaulah nun kakang Arya kaulah nun kula sing reug-reug sing pageuh wah ulah leeh ulah kalinuan ulah kedah kanginan ulah luntur kasumangatan ulah sejarah nu bakal jarita tenang niatan sanajan nepi ka pembengkang di beda dalaga pati di beda jurit ansur di beda tempur wajar bikin belaan negara harga diri wajar bela lemah cai magulan bikin ngarojatkeun ajen hidup di negara gares getih urang kocorkeun demi negara demi bangsa demi lemah cai wan laras kaulah nun tetap kena dipertahankan ieu wilayah negara baheula aya dongeng wah aya riwayat dina zaman Ramayana kumaha kulan hiji pahlawan negara alangkah duirja anu ngaran Kumbakarna nepi ka rarumpung awakna oh raja dina tekadna topati jiwa raga kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa iya malah eta teh jadi sejarah nepi ka ayeuna natrat bacaeun picontoeun wah sanajan manusia teu perang bakal paeh wah bakal mati leres sanajan ieu tempat geus katingker
pikir sangeunana hirup dijajah deh kumaha Wah. hah Buat laras kaula nun Kakang Arya parantos sapa madeganai perkawis eta memangat teh nyayagikeun tanaga sareng emutan kaula nun melangna akang karayi teh lain naon lain sieun gugur beda tempur tapi melangna sieun mundur kasubangetan Eta. sieun jadi jalma anu jejerih pati Ulah. sieun jadi jalma anu pangesut Ulah kumeok memedikan. hartina sieun jadi jalma anu kumeok pemedi pacok miyuni hayang kabiri ngeplek jawer ngamang jagjang Balayar sieun. buleurkeun buleurkeun tekad buleurkeun keyakinan laras kaula nun unjuk sumanga ridokeun ikhlaskeun tapi tetep dina hate cicingkeun moal anu semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya di dinya cicingkeun hate ha pusir daya anu ayeuna geus ditingker ti bulah kulon Bisma bulah kidul Dorna bulah wetan Karna jeung rea-rea deui urang geus teu bisa kumaha ayeuna teu bisa ngejat ka mana tapi tetap sanajan pakarang ukur di batas saeutik deui wala dia bala tam-tama pun kitu deui Beres. tapi tetap sok tingkatkeun kasemangatan jiwa laras kaula nun bagi-bagi akang lawang bulah kulon Sewang-sewangan. yang hadapan si Bisma Rai si hadapan Dorna jeung saja mana jadi mana laras kaula nun siapkeun wala dia bala tam-tama siap Yayi urasakan kaula nun kaula jaga kula warga karaton ulah nepi ka musuh abus ka karaton Wah, ketenang. Kangjeng Rama jaga Keselamatan. amankeun unjuk sumanga kaula aya datang ngademan upah kulingan rana datang nira tangga kemana upah kulingan rana diantawisna kula warga karaton Beres. nyaeta anu sok ngenangan tari anu tari nate nyata putri raja negara Beres. Dewi Utari diajar tari nate sok dikenangan ku ieu Kenangan cek. anu kakasihkan di hurat nala itu kaya aya naon maneh kandi Aya langkung ti payun semah kapihatur dunungan naon upami ninggalkeun sawatawis kaayaan Beres. memang ayeuna nagara parantos harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan Tasarik sekulan. ningal kaayaan pasukan mundur teras-terasan Beres. pabalatakna wala dia balatam tama lir pirang hurang ayeuna sasat parantos katingker ieu patempatannya tak karaton ku musuh-musuh anu ngajajar kulon wetan kidu kaler kitu manawi bade ngiring jabung tumalapung naon ai cicing mah kaula teh da ai ngenang da puguh nuju kayaan riweuh Nuju laras, nuju riweuh, kulan bujang-bujang. gaya nu manggil menang oge Laras. Jadi ngomong ka dikitu. Da pokok sasi sapar ongkong itu. atuh tuang rayi di piwarang latihan tari teh alimun da kaayaan nuju kieu Laras. Nuju pajejet. manawi kaula teh maksad ngasongkeun diri teh
Pongpet we tadi jaipong jeung tarompet. bade ngiring jabung tumalapung bade ngiring perang Bade nyumbangkeun tanagi pinten mah. kandi Nih. yaula nun kula kana naon rupaha kanyaah kadeudeuh maneh diterima ngan dina lebah dieu sarua jeung sosoro khojor maneh teh Aku kudu ahli atuh. Banyak tukang kenang oke biasa mana. katerangan netelakeun munitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karusakanana Beres. urus sekenang maneh mah Eta kulan. urus mah kulanter we. Kulanter sina bulet mah. Walad dia bala tamtama para satria wirata para senopati para tos gugur di medan tempur perlaya di medan nalaga ahli perang Dah ahlina teh. ai maneh tukang kenang bisa perang di mana ali-ali kulanter beresan Bener. Pangeuhane ucu heula. tuh urus serarawat Rarawat. Rawat teh rarawat. eueuh heor-heor maneh maka jeung kudu perang mah. Sanes ahlina atuh kula. Ulah maneh sosoro khojorkeun bae kaula teh gala teh gapati Nya nyaah teh teh nyaah lain teu nangewat. ieu mah nyaah kaula we kadeudeuh kaula Oh kaula ge nya. ditarima ka nyaah mah tapi moal kuat maneh nyeurepan jago-jago astina Nya. Isi kacanir bang-ban. tarik teh neungeulkeunna Sumuh sae. Ari mana mah dawat. ari mentangkeun panah mah bisa ti mana maneh teh kandi Kantang. Lamun gawe ya persanten. tarik merak upacara adat pek ulik Bener, tepat. Bener. Ulik. Pongpet, jaipong jeung tarompet. nyieun rombongan pongpet Tah, naon teh pongpet? jaipong jeung tarompet Oh, eta. Aduh. Aya. ahli seni mah seni we tong pipilun kana perang jik Lagi kahibur Ulik. larisna kumaha sangkan payu teh kumaha Tah. Itu cenah Sahaji Rahmat. tah gitu ya supaya lamun hayang payu di mana aya nu mawa suluh lobah karek hajat tanda tangan kemarin tepungan tuh teh. babad we ayeuna mah babad harga aku mangke tak itu tanggal jadikeun Asal loba we. atuh upami alim di cara ngiring perang mah kumaha upami bade namut kuda we hiji Tapi teu kuda. aduh Eta banyak tukang ngenang bisa numpak kuda tumpak beca di sok labuh. Kuda meleng. mun numpak muning teuing Mangkaning kuda bikang. bari jeung lewe kitu maneh teh kawas banci menya bisa perang Kabarnya kuda. Muning tos almarhum. Heeh, bener lah. nah harek di ala buntut nah keur pake terbang Ala Danis. ai kuda mah memang loba di luar Pan kuna sumun bade namut kuda we keur naon nya kumaha engke we rupina awas maneh ulah pipilun asup ka medan dalaga bahaya ai lol ai kusak ke pae Baris. kapinten tansen we nginjeum kuda mah hiji. tumatak naon dina sejarah oge engke tukang kenang korban ngiring perang Wah, yakin bakal jadi sejarah Ah, eta Aya bener. catet lah. Halus sama tong diniatan kikituan mah
kandi huratna laki tunu katelahna di karaton. Doh, leres. Kasohorna teh nu sok ngenangan tari Iya, putri rajanya tanah Dewi Utari. doh. Dina waktos ieu nyulunup ka tukang Iya, nyata ka tempat kuda. Dina mangsa kapungkur sateulah acan nyamur sataun nu parantos kalangkung. Ieu kandi huratna lah teh nyimpen pusaka-pusaka di hiji leuweung. Nyaeta dina jero kai. Itu gayana. Ayeuna sejadi sana ku ieu Arjuna panengahing Pandawa. doh. Iya, Anu sadayana oge teu apa yen ieu teh Pandawa. Lajeng tunggang jaran. Hengger. Daun-daun selakne teh Aswa tiba. Aswa. Aswa pranyata kuda. Dipa. Dipa panjang utawi lempay. Ulesing. Ulesing kuda dawuh bang megantara. Patining Patining kuda. kuda antaka suramastaka grotan. Kukulinciran Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinanah, satria kinayungan, satria papayungan. Uyuping. Uyupe kuda arak api arak abda sopi berdana cuma deralan jenawara. Pecute. Pecute melengkung kadia kumung-kumung. Mendeke kadia jilarat. Lakuning kuda lunsat-sat jengkang tan kena-kena mancat kadia menung. Tuminak. Katingalieun ku pihak Kurawa. Doh, leres. Aya anu ngablesat tunggang kuda. Iya, iya. Panah teras-terasan nyaeta nyameran ieu kandi huratna lah. Doh, leres. Tapi dikersakeun ieu Arjuna tiasa nyalametkeun diri tina ancaman panah-panah. Iya, iya. Tiasa moblos. Nyata kapur ngacuk-cuk ka alas warna-warna. Mangwas padan nerakaton mangwas padan nerakaton padan sumarangan nampung mangwas padan nerakaton padan denera hengkang denera samya pada ngalaka di Rasidruna Wah, leres. anu kaleresan dina luhur kareta. Iya, iya. Ada. Ya. Geningan teh sapira urang-urang wirata teh nepi ka eueuh pisan jelemaana.
segala rupa persoalan mau bisa seorang jeung bodawan kadu pasti kerak ngalawan merak Genek-genek pasir. bit gede-gede pasir jog-jog nuri kuah loa ngaju bulan kuasiung moal kuat kurang wiratan sakedeung deui karaton geus karebut Dah karebut gurukan teh. geus gajajah kabeh puseur dayeuh Geus katingker puseur dayeuh geus kakawasa kurang negara astina pertahan teh. Geus sok saha nu rek ngalawan saja gua. saha nu rek ngalawan Pinasti kersahyang tumampara Doh, iya. panah-panah Raden Nurasangka Utara nyaeta teras-terasan memang seueur pasukan anu kakenaan ku panah Cetek aduh. sarua jeung piit ngedeuk pasir jelema kitu teh Sarjak-jak dari buah loa. lamun inget karena Naon sepuh hitungan etangan kumaha kulan. karena paca pece Nya. Pandawa teh heuh geus sataun aya Atos disna kulan. poe kamari teh Oh, poe ayeuna bebasna moe Sabtu pisan. bebas ayeuna mah heuh di mana budak ayeuna ayana Duka teuing atuh kulan. Arjuna Bima Nakula Sadewa Berarti aya wartosna. ai hate mah hate da pugua hate dipangpalerkeun ge hese Wah, katenan. ngaran-ngaran murid Kakashi Nah, sabab naon Arjuna nepi ka kaceluk ka kana ngewo kalau kakanya pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara walah. Heuh. para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseo budak era dengan mika deudeu Heuh. murid saha Murid. murid Dorna tos ai kasohor tos kawentar asa dijahit geuning ku murid anu gagah perkasa mah asa kaangkat harkat darajat teh mah. Utara atau Rasangka rasakeun tina hiji panah ieu tina hiji panah bakal datang ratusan panah ngahujanan walad dia balad maneh anu kare saeutik deui ayeuna tumpur ningali kayaan kita Doh, leres. wala dia balad sanajan sakedik deui dugi kacing jarung ke kakenaan ku panah-panah anu ngahujanan anu kaluarna ti dorna tina kareta sadayana parantos pesimis nyaeta parantos luntur kasumangetan ningali wala dia balad tamtama pabalata ditema ku temakan deui anu kadua Doh, beuki nyeret aduh Raden Kandi Ratnala doh, iya. anu tadina tukang kenang kasohorna Leres. margi teh tiasa nyusup deui teh jelaran parantos deui perang Walah, nyaeta ti hiji pasir eces jentre pertela ngemang bolit iya ge. panah-panah dorna ratusan nanging dina waktu ieu Raden Kandi Ratnala Dah. mentangkeun panah tina hiji panah jadi ratusan panah atuh panah-panah dorna biasa katakis walau dia balad biasa kasalamatnya
ningali kaget kunirahan ningali saha nu suka andon bebelai duka leres kulang malaikat teh geus natak kaula kan tenan namanya teh kulang sakedeung deui baka sapan karansang aing awak leres tapi panah bara runtuh panah dorna tak eta kulang saha nu bebela ieu ujar meneng-meneng Gusti petenge hati nira petenge hati solen rasalin pawarna salin pawarna Dorna olohok bengong ngicip ningali kejadian aya naon sepuh nah aya nu sajurus ya lamun dina usik teh mah sajurus asa apa ya jurus teh mun dina jurus mah sumohon kulan mun dina sajaran teh mah kulan sarua gula asemna kaget aing di wirata anu kieu ya dah saha aneh teu mungkin guru nawakabul mah teu mungkin da tengah murid ke di wirata mah kulan di mah karasa uya asemna da eta mah muridkeunana nulis alah aya kieu ya urang wirata kaget aing aya kanehan ya lain urang wirata aya ketika mari ge ka becos urang wirata mah ya teu mungkin lain dari lain eta nepi ka salah awas sakali deui aing moal nurutan dina kaset mah gitu panasaran aing dek ngeseng beheungna Sobian si uras sangka cing cing sepuh awas ya cing di mana datangna yakin panah moal misleuk aing tembakan leres disasar ti corona wae dah ngan ukur kari sajengkal deui doh ti koro uras sangka kapanggang ku panah dorna leres nanging ayas panah anu nyasar ke ieu tempat iya iya nyata tiasa katakis nah di pengkar saha ieu anu suka anon bebel Eker mah kaayaan kitu sumohon katuruk-turuk kaget urang-urang Kurawa aya serangan ti satu kangen doh iya iya nyata pasukan anu dicana ku Raden Gatot Kaca walah eta anu dicana ku Raden Abimanyu surahkeun dia musuh ti tukang balik musuh ti tukang balik ka tukang balik ngabongon siapa pasukan di mana? Alah, tong apa tuh aja. wah ayo yo Siang anu ngajajah ka negara Wirata. Aing pembela ye. Anjing. pembela kemerdekaan Tamtama
di Raja Dunya ieu. Wah. Ai nyaho ti negara Dwarwati ieu. Wah. Anu geus ngahijikeun jeung urang negara Dwarwati. Ya memang ai. Punya eta. Pasukan Garuda ai. Wetap. Woi. Ayo maju. Rai Ulah ka Awas hati-hati. ulah ka tingararan. Akang dek nyalamutkeun para satria wirata Doh. anu keur terus-terusan ku karna ditembak. Nyaah teuing Woloh. Naon Kang? Khawatir kan. geus dikawasai deui ku urang asdina kota. Atos ditingker kulan. Alhamdulillah. Di blokade Oh, di blokade. Alhamdulillah. atuh sabaraha divisi nu datang ti asdina Ya sumohon atuh. pasukan gajah, pasukan kuda jeung sajabana. Jadi Kajagan. kalut kaayaan deui serang ti tukang mah. Wah, Karena meureun urang wirata ngalambung. wah berokan gitu meureun. Heeh, sia. Pada aya serangan lain. Jang, Pak, ulah hareup teuing ya. cicing kalkum. Eta kakolot. Doraka sia. Doraka. Ada cicing-cicingna ulah jadi anak jadi pahlawan. Doh, dagang hayang aya catetan. Doana anguran Pak. Nya, sanajan abdi pangkat teu RT acan lah. Ai gugur di medan tempur, pelajar di medan danalaga, pahlawan disebutna ge. Bener. Heeh. Wajib. Wajib. Lah, naon? Ari euy. Arya Seta kaget oge ningali ieu kajadian. Doh, leres. Atuh kalah beuki sumanget kaayaan. Sumohon. Nanging Dah. ieu panah Resi Bisma Iya ge. anu memangna tepat kana sasaran. Tara misleuk ieu Seta disasar ti korona pisan. Iya ge. Barang paratos dugi hampir dugi ieu panah Bisma ka Seta. Leres. Ngadak-ngadak aya nu ngablesat anu suka anon bebela. Oke ternera. Oke ternera. Kaget nak kiri-kiri lagi ternera. Ya. Hingga kali-kali. Ya. Ya. Luar biasa ieu kejadian ieu. Wah, aneh. Aya jelema ararane dibongkar segala. Sumohon. Tapi di pihak aing ieu. Ya, seperti ninja we. Itu tukang kuda Wah, tukang kuda nepi ka tapis tidak main pedang nasaha teh. sumohon bulan. Kesit pisan bulan. Si Grantika, Oh, si Tantripala, oh si Tantripala. tukang urus kuda sugan tetep bisa perang. Walah, gagah eta jelema. Leres bulan. Obat, Ayaki. hidup Pinaka. Hidup kereta. Hidup Pinaka. Hidup Pinaka. Ayo. Ya, itu akan susah baru mah.
dijabah doa na urang wirata. Sumohon Kang, alhamdulillah ulah. Sakitu geus Kengeng kabul anu maha agung. aku Laksana anu maha kawasa. kawasa Dipamrih dulu itu merdihna. kumaha suci teh. Salamet wirata dulu. Wah, Alhamdulillah kulan. Nya, ya kulan aing apa itu nak sahar ya anu Kang. mentangkeun panah yakin eta juragan Arjuna. Oh gitu Kang. Oh, Nah ketinggalan. moal kabobodo teh nya deh. Oh gitu Kang. Nya, Sedih teuing aing. piraku da kadunungan atuh. Kan 13 tahun abdi teh. Nya, Ayeuna tiasa tepang di dieu hikmahna geuning wirata anu nyerang teh. katenan Kang. Alhamdulillah. Pak, ya, dunungan teh di dieu kabeh, Bapak. Dia dia ngarumpul. Naon, Jang? Dunungan kabeh di dieu. Ngarumpul. Ayo serang. Hutang pati perpati hutang wirang wirang. Wah. Hidup kereta. Hidup kereta. Hidup. Taubat. Oh, ya. Naon Kang? Dah Masalah. mualpat kumari Kang. Aya jelema anu padang jangotna. Oh, pajang jangotna Kang. Jangkung gede aya sugan aing teroris. Ada aitaeun cing, aya disidik-sidik. Yakin eta juragan Bima nu. Oh, eta teh. Dedeuh teuing. Nya di Bisa dieu. tepung di dieu ayeuna salamet geus. Yudana cocorowokan tika tebihan. Yang. Yang. Paman Druna. Kakang Karna. Kunaon ieu? Wala dia balat tam-tam munur. Munur, kulan. Kunaon munur yo? Oh iya, oeng-oenganana deuli urang wirata ieu. Aya tutungkusanana ye. Aing maju masih hancur ieu. Wah, Hutang pati balapati hutang wirang dibayar wirang. leres. Eta jelema jangkung gede, Jo nyoba dah ke jalmi teh kulan. buuk jabrig, Ruwak ruwi. ruwak reuwig, mangsana ku yang ditodong. Urang siap. Urang. Dah. Aduh ampun. Ampun. Wah, ieu mah. Ampun. Hei. Dah. Hei. Hei. Jalma nu gede.
dek minta tolong ka saha sia lamun dek sumerah angkat leungeun aya hutang pati bayar pati hutang wirang bayar dek minta tolong ka saha Wah, jawab sia pasrah. geura pasrahkeun awak tegakeun lara tegakeun pati tungkul kana jongut tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalian burang puting lorong hiji peksaan salah bener oleh lalaki dek minta tolong ka saha sia ieu pusaka geus aya di harapan aja bisi kurang keneh Hanya nyari itu. kurang puas ngan nyeri aing Tong kagok. dina zaman baheula dina waktu aing diponis hukuman kabeh kolot teu nu ngararomong Teu aya. bungkem kabeh Nyarios. bisi kurang puas ngan nyeri aing sok paehan aing Nya, tong kagok kayaknya. paehan aing Acak-acak kayaknya gitu sok kayaknya. Sik-sik we kayaknya ngeut. ieu teh saha kurang puas sama tahun deui hukuman anu kudu ditibankeun ka diri aing ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara tumongku Bima Wah ampun maha agung tuba insuai ampura Bima luar biasa hidup lain jempe yang teh lain jempe tapi maneh kudu nebus dosa anjeun mah geus tutas dina judi anu diharamkeun ku agama teh anjeun mah geus meunang hukuman 12 tahun artina geus bebas satahun nyambung ulah milampah deui laku lampahan model gitu tapi Kurawa masih kena dipepene ku kabencian ku kaawakan aing teh hayang geranya balitungan nepi ka peluah mana ai pangna aing milu nyerang ka Wirata kawajiban pancen raja yang kudu mimpin pasukan pikeun ngancurkeun ngajajah negara Wirata ampura Bima ampura kasih anjeun mah geus tutas tina hukuman anjeun mah geus bersih teu beda ti orok anu suci deui Bima ampura eyang ampura tubuh coba anu ngabaku pikeun jalmi moal tebi mau rupa-rupa dudojan tumiba kamang diri kulat jang gembak Jawa titis tulis milik diri waktu bungah jeng kabingung tang tuku urang kabanggigan tang tuku urang kabanggigan ulah
kapalang sabar kasut. Eyang yakin yen hidup mau boleh menang pitulung. Eyang yakin yen hidup bakal digendeng ku rahmat jeung ku pitulungna. Manusia asa kayang tang tupareng. Yakin melak cabe tara ieu jadi bonteng. Cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Dah, leres. Kadar anjeun mangge kajadian anu mode kitu ujian kasih. Manusia bakal menang anugerah lamun geus ngaliwatan hese, capek, susah, payah, pahit, getir, lara jeung balangsak. Naon pamentah hidup ayeuna salametkeun wirata. Wah, eta. Salametkeun wirata. Tarik mundur pasukan astina. Sumohon. Lamun teu kitu aing kamu. Bima. Cu. Ya. Deudeuh teuing ka sepapuna. Sabab aing nyamun di wirata aing tukang jaga. Yang sangsara aing diutuh eta. Sina pula si Sadewa, si Kakang, Arcek Drupadi, si Jenet jadi tukang kenang. Beri hidup aing. Hidup eta teh tebusan, hidup tina ngalanggar judi anu diharamkeun ku agama. Anjeun geus kiparat ku rupa-rupa kanyeri jeung kapeuri. Pek ratang tukeun nasib ayeuna waktu balitungan sakedeung deui. Pasukan kabeh we yang dek balik. Mundur balik ka negara Astina. Sajumlah wala dia bala tamtama. Hege. Mundur. Kuat. Mundur. Eta jauh Cipanon. Ai cerik cenah mah. Nges, lebih ka beura gitu. Babon. Wabdi teh gagal panen, nenek jaga aduh. Naon ge? 2 hektar teu kaala. Beurit ganes, banjir ganes. Kunaon? Diala we kudu bogana. Mundur pasukan. Mundur. Hidup pirata. Hidup pirata. Hidup pirata. Hidup pirata stop. Si horeng kumaha Kang? Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kunyung taun. Sungguh Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur. Sumoh. Kahayang patema-tema karep tereureureuh. Geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Oh katanya. Saperti anu karanapan ku urang wirata. Anu pesimis sakedeung deui bakal pinangih jeung kahancuran. Tapi pitulung Maha Agung teu kitu. Oh leres. Dina leresan dieu nu matak gedean kahadean. Sanajan saeutik, sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana. Aya. Seperti anjing buduk di jarian paeh nang anu kur samet bilatungan. Tapi jelema sajabati bilatungan bakal pangih jeung balitungan anu kur dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Wilujeng Kantun, Kalayan Salamet, TPRI, Jabar, Banten, Sumohon. anu ka-51 Dirgahayu, Salamet, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Negara Urang, anu ka-68, Salamet nu nongton, Salamet nu ditongton, sakali Salamet tetep salamet.